kelas Jamrong lebih kali dia orang mau hayang di urusan jeung maneh. Assalamualaikum. Tungguan pembahasan aing saleh. Tuh Gembrong, kacep tuh. Murid Ki Soleh hadang di dia mau sorangan lah. Oh benar, mau kesarangan. Ya inget tuh pesan Pak Jamrong. Ingat, asal murid Bas Soleh hadang beakeun. Oh lah. Kacep, kemana sih ya? Kang kamu pada mulang ke kampung terus ya alas dulu. Nyawe kawasan aing. Apa? Cia lewat ke diawanian. Ieu teh kawasan aing. Marudang, Iya, cicing. Mar, aingan. Aing si Ina cekelan ku sia aing na nungguleun. Cia padahal cia. Lain maksudnya mah cekelan dulu. Lah aing. Ah, Cekelan. ah. Cekelan dengeran cekelan. Otak sia. Goblok si Somat teh jagoan. Aing kewalahan euy. Si Gembrong mah malah kebangunan si Gembrong. Aing nyeri goblok sorangan ye. Leukeun sia. Ayo serang Gembrong.
Ki. Ya. Ya. Kurang kepasol anjing. Kunaon ari saria Umar gembrong. Aing dihajar ke Soman. Geus tuh cokot lah daun. Cing sing kotor tah ieu diuk. Tah diuk. Dia tah diuk dieu. Mari dia Mar. Kunaon? Aing dihajar ke Soman. Aing tapi geus berhasil ngalumpukeun si Cecep. Soman jerang di tukang. Gembrong melegung. Balaga Ki, aduh. Nyerang di tukangan sih kok sama. Sia di kamar belegug. Tapi sarua gembrong. Aing geus sarua. Elek ku si Soleh sih teh. Belegug. Sia geus wani ka aing nyut belegug. Anjing teh sia. Ampun lagi. Baga sia nyebut geus wani nyebut. Aduh. Terus luka aku sih sama diri tambahan. Bukan aing sia mah goblok. Aing ngelin belegug ki Solehna we leuwih hade ti aing. Hor, naon bedana? Sia gembrong. Kunaon asa kamar? Aing katindihan ku sia goblok. Nyampura tuh. Udah goblok tuh berat aing. Geus ganeng ayo harudang enak mah geus orang kaki aja ya. Ayo. Ayo. Hor. Udah aing teh kucing. Belegug. Gembrong. Ayo barudak. Tuh, katingali teu nu ngaranna Ki Ajo teh tuh. Tuh, nyahoten tuh nu ngaranna Ki Ajo teh tuh. Katingali teu? Tuh. Mana Ki? Tuh. Oh, paling mana tuh? Tuh. Disebut Ki Ajo teh celanana we, yuk.